hebat eta tergantung guruna. Baheula budak SD palalinter lantaran guruna hebat ngadidik timimiti angka hiji urang dididik nyeun angka hiji sapoe angka hiji saminggu naik ke angka 2 saminggueun naik ke angka 3 saminggueun taratilah rapih jasa ngadidik guru urang geus bisa ku harima kelas 1 tulisanana dina angka-angkaan jeung nulis aek ke kelas 2 pertengahan urang geus diajar tipis tebal caranyana dipagahan kunyana yeuh nyekel kapurna kieu yeuh nyekel penana kieu dipagahan anggangkeun seti kemudian ditendetkeun anggangkeun deui ditendetkeun emang nganggang tendet ngeunah geuna geus ber sia mah ka mana bae tuh nulis ieu nulis keluar ti SD teh geus rapih tulisanana ngitung geus bisa dididik ku guruna geus nyahoan keluaran SD eta mah hebat lantaran guruna hebat keur carita SD carita urang kitu masantren asal kaluaran ti dinya bae amil jurumiyahna hebat keluar bae ti pasantren eta pasti alfiahna hebat keluar di pasantren eta pasti bae bilagahna hebat keluar di pasantren eta mah geus teu kacarita urusan ngaji nama ngan apik hebat guruna ngadidik apik muridna ge bakal milu ararapik guruna ngadidik ke ibadah murid bakal milu jadi ahli ibadah guruna bakal ngadidik kitu pencak murid bakal teu meunang salah saeutik aya kararas liwat dijotos tergantung guruna kitulah didikan manusia ku guruna lamun aya kiai kopeahna miring muridna ge milu miring lumantak kanyahoan asal kopeah miring bae pasti murid anu lamun aya make samping calanana ka handap pasti ieu gentur lain deui mah kos kieu mah lamun aya anu jubahna naek ka luhur sampingna ka handap pasti picung lamun aya ieu mah jubah ka luhur sieun galedeg ka hadap sieun cacing ieu mah khuruj teu kajahoan bagi ku guruna katuh ku kos gitulah cerita tentang seputar kehidupan manusia secara umum. Kuari manusia geus hebat, dididik peralatanana, dididik perpikihanana, sangkan ketikanya ngurusan batin geus teu perlu tu nyatanya deui. Moal jadi atuh dididik batin lamun masih kena zahir perlu tu nyatanya. Pan zahir manggeus diliwat ieu mah neuk ngadidik teh deuk ngurusan batin nu mantak zahir teu perlu aya nu ditanyakeun deui mantak kudu pikih heula beusi di tengah perjalanan keur ngopenan batin zahir aya nu himeng atuh pan teu puguh ieu teh deuk urusan naon tah kitu caritana supaya wungkul ngadidik supaya wungkul ngurusan batin zahir teh kudu diheulakeun besing ke wudu kebenaran wuduna eueuh cai nah kudu kumaha teh kudu nanyakeun pertayamumannya geus nyaho ilmuna ketika manehanana salat kemudian teu nyaho arah teu kudu nanyakeun lamun nyaho arah ieu kulon sok arahkeun lamun hiji di daerah masjid salat tanyaeun eueuh kuari deuk salat sok kayakinan ka mana kemudian ieu mah nanyakeun hese keyakinan eueuh lantaran eueuh panon poe timbul yakin teh kapantina tanda panon poe eueuh dangjang nanya eueuh nyana teh nyaho arah kumaha oh teu kudu salat masa teu kudu salat dek jadi wali jadi teu kudu salat kudu teu salat euy Baitullahna di mana cek nya ieu atuh kumaha keyakinan yakin teh pan kudu aya tanda-tanda ieu mah eueuh aju kumaha teu kudu salat apan kumaha sih dek jadi wali jadi teu salat
kubu wali teh ngalobakeun salat aya teu salat nah ieu teu beres ulah sampikeun ka sulit nanyakeun zahirna sing rapi dididiklah zahir setelah dididik zahir geus jalan ka cai eueuh kahimeng kuari masoal zahir kuari dididik teh batin tergantung guru lamun guruna soal batin masih himeng keneh bae atuh komo murid sok orang terapkeun haik beat mangga deka mana maneh deka Allah nah make jeung deka Allah ti Allah nah aku sebab ti Allah haju deka Allah lantaran urang ujung-ujungna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ti Allah ka Allah bener sia deka Allah na bener di imah dagang teu dagang endek jang naon jang meuli mobil ka Allah lain jang ka jahe bolon sia ijen warungna ijen warung tutup banyak ulah tutup mangarana aya endek sama kos main gapleh kapanggih ku polisi teu di luhur lawang jang paranti ke polisi cokot deui blon oh nya ijen bikin ka batur nya sia bener deka Allah bener nah make deka Allah lantaran ti Allah ku sebab ti Allah ku haju deka Allah haju ka Allah pan innalillahi pangbalikan ke Allah maka dihenteu-henteu geja ka Allah mending ti kuari deuk di ka Allah bener jadi teu ka Allah ge engke bakal ka Allah bae maka kuari kula memeh dimaotkeun deuk di ka Allah keun bae heula satungtung hirup di alam dunia deuk di ka Allah bener kegiatan di imah naon maneh kegiatan abdi teh ieu teh PNS maksudnya jadi PNS teh abdi teh uap-uapeun bae lumayan jadi keyakinanna sia teh gaji sumuhun sanggup teu eureun jadi PNS dan sia yakinkeun ka Allah henteu geus ulah beat sia mah geus ka ditu bae jadi PNS bae mun indah ka Allah sing yakin bahwa Allah lah anu garis kian eureun saya jadi PNS beuh pahit amat encan sakumaha ieu mah encan tambah peuheur karek pahit doang endek moal endek atuh eureun jadi PNS mangga eureun bener berarti ulah ngambang norekat ongkoh ngawarung ongkoh norekat ongkoh malah kuari boga dagang limbah engke aya wali pedagang limbah tek akur aing mah sia deuk beat endek bener maksud beat deuk ka Allah nah make deuk ka Allah timbul ti Allah ujung-ujungna ka Allah mending di ka Allah hebat nang di mana sih eta nang ti dalang orek dalangnya pinter bener sih di ka Allah bener sok beat mangga mulai ti ayeuna tujuan abdi di ka Allah bagus naon pagawean di imah abdi guru naon guru sekolah SD SMP SD aya guru aya SMP naon maksudna abdi teh tujang dahar anak pemajikan teh tidinya bae boga keyakinan ti Allah ai keyakinan mah ayangan mun teu ngaguruan abdi mah atuh ti mana deui bisa teu eureun jadi guruna engke abdi dahar kumaha pandeg dididik supaya yakin aduh abdi mah teu sanggup ai kudu eureun ti naga guruan los ya ka ditu bae jadi guru bae ulah norekat jadi guru bae sia norekat atuh jangan naon norekat ge atuh geus bae dina syariat ji cenah abdi teh hayang bisa ibadah di syariat ge jang pangkat sia mah tuh mejeuna cenah syariat mah hese ka surga atuh emang beungeut sia mah beungeut rada hese ka surga ieu emang teh hese norekat ngadengena urang torekat hei sabaruka kumaha lepaskeun urusan dunia lepaskeun urusan makhluk deuk Allah pan maksudna ge Torojol we kiai, wah ieu mah bagus ya kiai hebat. Sorban ge udeng-udeng na bakul lele.
bagul eleh malah ayah pangkat ke Habib-habiban zati enak nih abdi yang belajar torekat pangbeatkeun ayo deka mana ya kiai ka Allah nah iya Allah pan urang asal aja minallah aju ila Allah ku Allah mending ti pari deuk di ka Allah keun daripada engke paeh kaget datang ka Allah bae keur wejena urang ka makhluk ka dunia mending ti kuari fokuskeun ka Allah bagus fokuskeun ka Allah pagawean naon ih abdi mah magahan ngaji aya santri aya sabaraha aya 50 maksudna magahan ngaji kunaon lumayan santri balik sok guriwel